A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah telek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae cenah mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae cenah seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda pujana tetap didoakeun bae sababara kiai anu ngagoreng-gorengnya ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyana embung geus ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kieu teu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa Masya Allah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alpiyah juar makmun manteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa cara Masya Allah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda pada takosku wae eta wiridan naon coba penta eta apa kos kitu munajat bae emang tileleutik kaistimewaanna tileleutik tuh kos kitu nyanyi jago cenah menyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge aduh kendang bolong paling gitu jadi Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu embung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si hade si deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tukeun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Habib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buk dibereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta karana Ki Syarwani orang Semarang
ngamu deui kadinya bareng deui zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia yes kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat tayang di imaman ku Gus Dur di Australia bingung pan kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararangtung siap nu dia barekal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darangtung siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang gak tuh terus ngebaris banget udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti dari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna watak dojeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb aja teh kanyahoana ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu karak wartawan gideg bulaan deh ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae tamang Islam Masya Allah arara deh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos kitu tapi urang sieun jeung nu karitu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batinna mah jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab.